Itu geus rek magrib mana can panggil jeung si RT. RT aya di imah mah nya rek minta ongkos yang nyusulan si Neng Rizka. Keur mah ieu karek balik tadi ti nateun si Uwa. Si emak teh kadang rek sare keneh di ditu. Moal ka balik. Teh anggelau ka imana? Kaburu magrib. Cek, bohai. Gara-gara mana ngomong awe bohai gitu ya. Bohai, kopi. Cek, kopi. Kasih, kopi. Aduh, dari mana? Oh iya. Aduh, Jon. Kopi Jon. Awe bohai mana cek? Oh, buahnya. Bohong mana mah Ada bahaya baca teh. Bener, ai mah seueuh. Orang tuh dah. Untungan. Jon, mana mah bohong euy. Dusta. Apa awe bohai baru cek si. Tapi eueuh. Kemarin mah aya. Nya kamari aya ayeuna eueuh atuh. Teraku Udah hitungan heula sekedeu enggak aya kan. Kamana aja nya? Di mana mah? Apa kuring penasaran Jon. Oke. Geulis? Geulis. Cuman dia bari nu lama kira mah. Siap. Mantap Jon. Aya mana? Sok lah we. Alah Jon euy. Nah, ieu Jon, kopi. Alah, kebeneran itu si RT aya di dieu. Jadi moal jauh neneangan. Ayeuna sampeurkeun minta ongkos. Assalamualaikum. Mat, salam, Mat. RT. Aduh, dia Mat. Wah, tapi teh bade nyungkeun ongkos teh ya. Oh, Heeh, Mat euy. Nya, Kuring poho Mat. Ampura. Kumaha RT? Aya Mat. Aya, Aya. Tah Matnya. nuhun. Ieu alamatna si Rizka, Nuhun. si Ucu nya. Nuhun. Ucu, Omat. Kamarnya Mat. Nuhun. Kamarnya si Rizka. Mau balik. Nuhun Pak RT ku abi ieu ditampi. Tapi pejodohan maneh Mat. Insyaallah Pak RT mudah-mudahan diparukeun ku Allah Pak RT nya. Amin. Tah. Insyaallah ku abi ieu dijaga amanatna. Nuhun. Pamit tiasa bilang-bilang. Di lebat ieu mah alamatna mah gitu. Nya. Nuhun tah ieu mah kanggo Oh, iya nembe alamatna. Sugan teh sareng ongkosna Pak RT. kanggo sama puntennya. Repot-repot tong seur-seur teh Pak RT. Alhamdulillah. Pamit tiasa sama kanggo samingon euy. Matnya. Dia nya. Kurang Pak RT. Iya, Heureuy. dia kuring mah nya. Nya. Pang Nabi Rizka berapa si Ucu. Mohon Pak RT. Ieu mah sakitu we pangintennya. Da Ahmad teu tiasa lami-lami. Deuli kabujeng ieu tos magrib. Nuhun bos. Ngadep ieu mah. Mohon bade ka masjid heula panginten. Teras angkat paminta ayeuna Hati-hati panginten nya. enjing. Perjalanan mohon nya. Mohon. Selamat sampai Doakeun tujuan ya, tuh. Pak RT. Amin. Ahmad angkat heula. Mohon mangga. Iya si Ahmad Balikeun deui. datang kuring Jon. Kuring sok sedih Jon. Budak kuring di kota. Budak kuring minta kasih Ahmad Jon. Panggil panggil saya balik ke lemur. Jero kasih Ahmad Jon. Kuring sok sedih disebut Jon. Jauh kieu anu budak kuring Jon. Jauhnya. Iya lah daripada sedih kieu. Cuma ngomong. Sudah di jalur, sebelum jalur, ini sudah ada di jalur pemberangkatan. Maju teh. Duh, tapi oke di kota. Tapi ya teh geus beurang kieu. Perjalanan juga masih jauh.
bisa mawa cai tadi imah teh. Untung mawa babakalan di imah cai. Lamun barang beli mana duit teu cukup CRT ngan mere jang saongkoseun. Seger. Ngasuh heula di belah di cuaca panas kieu mah. Woi, bro. Iya teh. Ini sepi. Si Ahmad ini ke kota. Si Joni tingkah mana si Joni? Tapi kamari oke asa dia ninggalin Neng Rizka ieu teh. Balik ke dia. Tapi jika lain si Ahmadnya itu mah keren. Bodina halus. Si Ahmad mah da halus gitu. Wah, memang apa panggih si Ahmad di kotana juga nih. Tapi si Neng Rizka mun dengan laki eta arek naon datang ka imah na. Ah, ieu mah jana teh Neng Rizka teh arek kawin ieu mah. Tapi lamun ayeuna Neng Rizka kawin, nasib si Ahmad kumaha ieu jadina. Kan si Ahmad teh atuh cinta mati atuh ka Neng Rizka teh. Ayeuna ditinggalkeun kawin ku Neng Rizka. Alah, kabayang jigana teh bunuh diri ieu mah. Ahmad deh coba ieu teh. Heueuh karunya dikasih Ahmadna ongkos. Mun bebelaan itu ieu indit ke kota nyusul Neng Rizka. Neng Rizkana balik ka dieu. Ieu mah si Ahmad teh balik teh kudu di upahan ieu mah. Tina sabar. Tapi ieu teh geus murid di ongkos lah. Rek balik heula kitu ieu mah. Tuh tinggalin topi di balik lah. Ngarona di muka mananya. Tapi urang sama urang eueuh. Ping-pingna lengitan. Aduh. Oi bawa maling bawa kabeh tuh. Wah, sepotong. Ah, aing. Pergi kemari ya teh. Meri teh nogan ditinggalkeun. Ya otai dia. Kakak init di kan nyaba lah. Otot teh sorangan ti dia teh bro. Ah, soalnya kunaon ceurik. Aduh, bapak kunaon Ah, nyepelkeun ieu kunaonnya. Tai. Toy, Otoy. toy. Toy. John. Wah kieu ceurik wah kieu. Aduh, geus peuting. Meri, Kunaon? John. Meri. Kunaon meuri? Meri, John. Toy. Hai geus, ngapain ge eta yuk. Jadi mana yang mahe were yo. Meri otoy teh. Hai laporan eta yuk. Penjualan koran meri otoy eueuh. Geus. Aduh. Ayo. Mana, John? Ayo. Munggah. Laporan eta. John, meri otoy John, nenjak koran John, meri otoy. Lagi sapi eueuh ayo. Laporan heula eta yuk. Aduh, moal John, meri John, meri lain koran John. Ayo. Kemana John? Eta laporan heula. Meri John, lain koran John. Aduh. Ayo. Meri John. Alah, John. Ngadata kuring teh geus ieu geus kumpulan serapat jeung RW-na. Tinggal orang ngabayakeun bansos. Tapi kuring teh bingung teh Neng Siti can balik terhadap Saudina. Terus Neng Mawar can balik ke kotana. Alah. Bingung kuring ya. Aduh, kuring teh Neng Siti kandas. Kuring Mawar kandas. Aduh. Gusti kieu-kieu teh hirup kuring, nasib kuring. Ah, tapi teu lah. Cinta urusan Gusti Allah. Peuting mah ieu dataan geus beres. Tinggal bayakeun ka warga bansos. Bener. Pikan kuring teh bingung Tapoe deui teh rek. Bakari gua kuring ieu teh. Budak kuring si Rizka, si Ucu.
kawin nikah aduh kumaha nya jadi kayak bingung kasih Ahmad itu ya harganya kumaha nya nggak sekarang kayak balik si Ahmad itu beli ke juta yang serius kakak kota yang pas balik ke rumah kuring dia kasih apa aja sekarang lah kan pak makan makan mangkel alah itu budak-budak kerawanya si Joni yang si Otoy alah mau suruh gitu aduh kunaon budaknya dua eta tinggal ah Ayo, Kemana, Teh? Jon? Ayo. Jangan koran, Jon. Kemana? Ayo. Jon, Ayo, Teh. kemana? Ayo, Teh. Kapan si Teh, yuk. hop itu enak itu aduh itu pernah sakit kah putih udang Teh, sapi. oh sapi Ya meri. kumaha atuh ieu teh ieu sapi ieu meri Jon Sapi. Oh, pimpin na eueuh. Jon. Laporan ke si RT, Jon. Oh, tahu ya kayak laporan. Jon, teh, ima teh. Kewae teh rek kita laporan ke RT. terus Kakak ngajakan jualan koran kira teh bingung. helah bingung ieu ieu sapi ieu meri itu kumaha atuh teh jelaskeun Teh, kumaha sapi teh. Eueuh. oh sapi mana leungit anu maot Maok, ha? Mm-mm, Ya terus? sewa. sieun naon we Meli. oh jadi gitu nama sapi geus ieu meri leungit Heeh. aduh anu mah Jon toy keur usum mula leungit kamari ge toy meri sapi Eueuh teh. naon eueuh Tadi lu baru ngitin eueuh tuh mana tuh. toy lain reungit sapi si Joni leungit Sekolah. sekolah dia tuh usum leungit ayeuna teh lain seuseun kitu maneh aduh Atuh teh, atuh. wah teu omeh namanya Ada BM kira Jon. Non bebas lain. jelaskeun teu omeh gitu Tuh omeh mana mah. geus anu mah Saruana geus jelas daripada kuring pusing kieu anu mah ye kuring heeh sapoe Aduh teh teh rek ngising teh. Lain Rek ngising. laporan lain rek ngising teh. ye Jon heeh Siap. nya ke kemana nu rada bidang saeutik ha Siap. kuring sapoe deui erek kawinkeun erek nikahan budak kuring si Rizka heeh Baraseuh tuh teh. ngawinkeun nikahkeun Kawinkeun pas ete. Maneh? aduh Nanya ku kawat atuh teh. ya kupingkeun nya nikahan aya awe pahenol geulis Anjir, awewe teh. tah eta awewe Wah. tah eta ujung loba kono teh geulis barahenol Asli teh. asli Di mana teh? isukan sapoe deui Sekolah wae teh. geus cenah hayu hilu lah Ka mana teh? ngilu hayu kuring bantuan Mana? Ih, hayu Mana ka mana teh? hayu ngilu Rek laporan teh itu teh. Rek laporan. hayu engke lah hayu Wah, si Mister Alek nelpon ini. Aduh, si Gana ieu nanyakeun lauk, euy. Aduh, lauk teh kamari kan marabok ieu teh parai, euy. Halo, Mister. Aduh. Ya. Aduh, gimana ini, Mister ya? Ikan saya pada mati kemarin. Iya, gara-gara aliran airnya itu mogok, gak ngalir. Apa? Iya, mabok. Mabok nggak bikin antimo, ngaco aja. Ya udah, ntar saya kirim lah 1 ton ya. Tungguin aja. Oke, siap. Aduh. Bisnis sekarang hancur. Sekarang lagi si Arya susah diatur lagi. Bingung saya. Lama-lama ini Tarang bisa kayak profesor ini. Sekarang pabrik tahu baru uruk teka urus, tidak keurus. Pabrik tempe sekarang malah jadi jamur. Pabrik bata jadi tanah deui ngelebur. Aduh. Jadi ini si Dalim ini mah. Harus cepet-cepet ini mah dinikahin ke si Dalim ya. Bukan nikahin ke si Dalim, dinikahin ke si Rizka anaknya si Dalim. Ya biarpun saya duda,
nggak apa-apalah sama si Arya dilahirkan juga. Yang penting dia bisa ngurus perusahaan yang pabrik tahu, pabrik tempe, pabrik bata bisa maju lagi. Dan saya juga nggak bangkrut. Harus cepet-cepet ini mah. Langsung dinikahin. Keburu lama gitu. Lama-lama si Arya susah diatur juga. Udahlah sekarang langsung ke si Dalim aja, siapa tahu ada di rumah. Udah malam kayak gini lagi, aduh. Pasti dia kaget saya ke rumah. Adi ya hayo. Diok Jon. Iya. Tah, toy. Diok dia toy. Kuduk teh Diok, dia diok. 2 bungkus nasi Aduh. uduk. Mana? Dia. Tah, iya diok cicing. Naon di wae atuh? Banyak mau ucing lain mau ucing teh rek laporan teh. Heeh, eta kieu Jon. Toy, kuring sapoe di isuk pakari weuh. Ngawinkeun si Rizka, si Ucu udah kuring. Tah, ada mah kieu heeh. Kuring perlu bantuan mana duaan. Siap, Wah, siap. bagi tugas heeh. Jon, Oke. Jon, Naon? si eta rek kawin Jon. Lain. Diwin. Lain. Rizka budakna kawinkeun. Alah, Jon. Wiwin mana Jon? Rizka suka kawin. Dak si ete. Tah, itu. Non teh kue putu. Astagfirullah, kue putu. Kuring isukan teh erek ngawinkeun, erek nikahan budak kuring si Rizka, si Ucu. Tuh Jon, kadenget tuh. Si eta teh rek kawinan jeung Neng Wiwin. Lain. Si Rizka suka kawin. Dan si Wiwin lain. Dilihat Jon. Kemlit ya nogan atau Jon ngeuna eueuh anu mau. Aduh, iya teh, tunjukkan teh. Kuring geus maringung toy teh gimana ngomong aduh. Geus riget isirah ya. Yeuh, derekeun isukan kuring teh erek ngawinkeun, erek nikahkeun si Rizka, si Ucu budak kuring. Apa si Rizka? Si Rizka apa? Oh, sekolah teh pere teh. Seberapa poe teh prena teh? Atuh ate teh kita mau menang uang di si Mums. Lain sakola pere, Jon. Kieu, Jon, toy isukan teh kuring sapa deui erek ngawinkeun, erek nikahkeun budak kuring si Rizka, si Ucu apa mana? Ya. Heeh, iya. Apa atuh? Pere seberapa poe teh sekolah teh? Astagfirullahaladzim, sugan teu ngarti, mah sugan teu nyambung. Aduh, Teh lain emung teh. Lain emung pre sekolah mah teh. Aduh, toy mana teh bener. Ngomong teh singkeun. Lain dah. Nah, mas tuh Jon. Jot, ulah pas ya, Jot. Teh geus teh ulah dulu teh. Ulah teh. Teh, ye, meri otoen eueuh teh ada. Teh, sapi urang ngeueuh teh, duh, mah duh. Aduh, meri teh, meri heula teh. Hiji sapi, hiji neri. Aduh. Bingung Meri kuring. teh. Bieu parasea, air ngomongkeun, meri maneh leungit. Sapi si ieu leungit. Aduh, teuing ieu teh. Jadi kumaha ieu teh meri otoy teh ieu kumaha jadina ieu? Heudak teh ke kuring tama tong jawab kuring. Sapi kumaha ieu teh? Keun teh mah jawab kuring. Dim, ada apa ini? Sak, kabajaran euy. Mana datang di dieu? Ada apa ini? Kuring, Gini. kuring pusing sak. Nu hiji sapi leungit nah si Joni. Ya. Si Otoy mereka leungit. Pusing Sam, aduh. Ketemu orang ini lagi? Masih apa masih ingat? Aduh. Tah. Saya nggak sanggup. Teh, Lim, yang udah-udah juga saya pusing, Lim. Mata ke Sam dah kitu. Kuring ini dia lebih pusing. Nu hiji si Joni sapi leungit cenah sukuna nyempog. Si Otoy meri leungit. Aduh. Kumaha atuh kuring Sam? Angkat tangan saya emang kalau dihadapkan sama orang ini saya nggak sanggup, Lim. Saya nggak sanggup. Mana mah kitu Sam aduh. Kuring bantuan atuh ngajelaskeun. Pokoknya teh mubah. aduh. Budak biji. Ada yang mau saya omongin. Terus Biret duduk aja ya. ayo siap. Jadi gini, Lim. Sekarang perusahaan saya sudah mulai agak rusak nih, nggak ada yang ngurus, Lim. Oh yang apa perusahaan itu Pabrik tahu baru ruk, Lim. aduh lebar sama tuh. Pabrik tempe, apalagi pabrik tempe, itu jadi supa, jadi jamur. Allah. Apalagi pabrik bata, jadi tanah melebur gitu. Arya budak kemana tuh eta? Itu yang mau saya obrolin. Lebih baik gimana kalau misalnya si Arya sama anak kamu si Rizka kita cepet-cepet aja lah nikahin lah.
dinikahi sama si Rizka. Heeh, gimana? Iya Sam, kuringnya sama Sam. Ya, Aya pecatan sama sama. ya. Oh, jadi kita mau dicepet gitu pernikahannya. Cepet. Oh, lebih bagus kalau kalau kayak gitu. Jadi si Arya supaya mau menerus perusahaan. Iya Gimana? Sam. Ya, Sebenarnya mah kita berat Sam ya gimana? Kuring jeung mana gitu geus Hmm. lila lah. Iya, kita udah temenan lama Ah, dong. eta. Apalagi kita kan sebentar lagi mau besanan nih. Heeh. Ya, gimana? Si Rizka teh Heeh. sapoe di isuk Ya. ada kawin Sam. Apa? Kenapa jadi kayak gini nih urusannya? Aduh. Iya Sam kan baheula teh kuring jeung mana kan geus janji geus persetujuan. Iya, betul. Kawinkeun ek dinikahkeun. Iya. Si Arya jeung budak si Rizka. Iya. Tah. Terusnya kayak gitu. Nah, semenjak si Rizka nyaba, Ya, kan kuring teh teu apal. ya. Nah, kamari teh kuring teh nyita si Ahmad neang si Rizka ka kota. Oh, yang pekerja kebun itu. Heeh, kita pangdeangkeun. Udahlah, Lim. Kalau saya kayak gini saya kecewa, Lim. Sementara saya kan udah persiapan. Ini udah berharap banget sama anak-anak kamu. Kuring. Biar si Arya nikah sama anak kamu. Tapi kenyataannya kayak gini gimana ini, Lim? Kuring hampura Sam euy. Iya, di luar dugaan kuring Sam. Udahlah kalau kayak gini, oke, saya terima ya. Mungkin si Arya juga tidak berjodoh buat anak kamu ya. Ya mungkin kalau masalah gini ya ini keputusan kamu. Apalagi kan anak kita nggak bisa dipaksain kan ya. Tah eta Sam. Ya semoga anak kamu cocok sama yang jodohnya yang dibawa dan Amin, bisa hidup Sam. bahagia ya. Amin. Oke lah, saya mau balik lagi. Mau cari si Arya. Dia belum pulang tuh dari tadi pagi. Kerjanya ke nonton terus. Sam. Pujuhnya Sam. Tong ke kuring Sam. Oke. Kan apa serangan? Iya. Kuring jeung mana gitu geus leutik sahabatan babaturan. Ya, mungkin kita belum waktunya berbesangan ya. Oke, saya Kala pulang. jeung papojuhnya Gimana? engke di pernikahan Rizka hadir. Ya, siap. Kata, Ya. siap. Nah, gitu. Saya pulang dulu ya. Oke, Semoga semuanya lancar ya. Siap, Sam. Dan semuanya bisa berjalan sesuai rencana. Amin. Kuring jadi tengah kieu ka Samsudin euy. Padahal kan kuring teh geus janji. Erek ngawinkeun, erek ngajodohkeun si Rizka kasih budak si Samsudin si Arya. Tapi ayeuna si Rizka ya sapari isuk kawin jeung lalaki eta dibawa di kota. Kuring jadi tengah kieu ka Samsudin.